maneh agama naon Islam cing lamun bener siling agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanya geng rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet maka yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanna aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deui ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalandar nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka pake to aing mah lain geus pake to deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada gening da 5 gening asli nama tapi dileuwihan ku maneh